Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamirsa sadayana, alo mang sadayana, sampurasunun. Wilujeng tepang dangu deui sareng emang di Jomantara melalui galura saluran channel YouTube. Anu mana ieu saluran channel YouTube umang digelar kanggo dipidangkeun ka pamirsa sadayana dina raraga bade mintonkeun kasenian kabudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu kiwari ku umang nuju digelar kanggo pamirsa sadayana nyata dina judul Dikawin Jurig. Dikawin Jurig kiwari lebet kana bagian anu ka-18 na. Sakumaha anu parantos diguar dina bagian anu ka-18 na dina kamari-kamari pamirsa sadayana sarios tos dugikeun ka nuju sabada Raden Kalaweling nyulik atanapi nyiwat Nyi Ulansari ka nagarana, teras rombongan juragan karya oge nu katut nu sajena kitu kerembugan pikeun ngajorag ka nagara siluman oray atanapa siluman jurig oray teh kitu tah pamirsa sadayana. Kumaha kalajenganna ieu carios mangga atuh urang Bandungan ku sadayana lajengan ieu carios Dikawin Jurig bagian anu ka-18 na. Sok kapararayun sadayana. Brung kiwari urang kocapkeun deui kaayaana di lemur panjileukan anu keur sawala urang nya keur sawala ulang gitu sabada gagalna nyatroni tur ilangna Nyi Ulansari anu diboyong ku Raden Kalaweling harita harita di bumina juragan karya geus kumpul para sesepuh lembur di dua lembur nyata lembur panjileukan jeung panyawangan. Juragan, kumaha kiwari peta urang kanggo nulungan tuang putri anu diiwat ku si Jurig siluman? Mang Surita tumanya ka juragan karya. Sabada Ibu Ratmi sadar terus maparin keterangan yen Nyi Ulansari diiwat ku siluman oray. Ieu mah teu aya jalan deui ngan kudu ngadatangan ka nagara siluman oray. Urang teh ngan urang kudu nyiapkeun deui kakuatan pikeun perang jeung bangsa siluman. Cik kuring rek nanya kana kasadiaanna kabehan khususna ka Mang Lebe Mail, Mang Sudita oge Mang Lebe kira-kira kumaha tah sayogi teu siap yang meranganna ka nagara siluman? Juragan karya tumanya kana kasanggupanan bararea khususna ka jalma-jalma anu disebutan ku manehna tadi. Sabab jalma-jalma eta lain jalma-jalma sabongbrong. Mang Sudita nembalan kana pananyana juragan karya. Kitu deui Mang Lebe panyawangan tur Mang Lebe Mail. Ari mun dihijikeun mah kekuatan urang kurangnya kurasa mah mampu urang teh juragan yang ngayonan bangsa siluman jurig teh, ceuk Mang Sudita. Leres juragan, ku pangemut Mang oge kitu sami. Mang Lebe oge ngilumairan. Ari ceuk pamanggih Lebe Mail kumaha tah? Juragan karya tumanya ka Lebe Mail. Ari saur Mang mah teu benten sareng pamendak nu sanesna. Pamendak Mang Sudita katut Mang Lebe ieu di lembur ieu. Mun aya nya teu acan aya anu apal ka mana kedah maluruhna kitu juragan kanggo maluruh ka nagara siluman jurig oray teh. Satacan kumaha sareng kumaha carana kitu tah kanggo lebet ka nagarana. Mang masih keneh kebeku kabingung teu acan terang carana sareng di mana lebah-lebahna.
Kitu keterangan ti lebih mail mutarakeun pamadeganana. Nya aing geus sapu kabeh mah, hayu atuh. Tong dilakeun deuykeun. Pikeun nya tong dilakeun deui pikeun nyusul anak kuring kitu teh anu tos diiwat ku siluman jurik oray. Perkara tempatna mah jeung cara-cara asupna mah keun tong pake hadiwang tuturkeun kuring we. Tuturkeun kabehan kuring sabab kuring geus apal ka nagarana jeung ka palebah-palebahna. Kitu hasil kaputusanana sawalah harita, kaputusanana erek ngajorag ka nagara siluman oray anu mana nagara oray teh geus pernah dianjangan ku juragan karya waktu harita basa masih keneh jadi arhasan teh. Pamiarsa sadayana, beral wae rombongan juragan karya teh miang muru ka lembur juragan karya Bareto nyaeta lembur Jatiwangi. Dina tujuana anu pasti nama rek ka walungan Ranca Oray anu mana eta walungan teh pernah mawa arhasan harita kabawa palid basaker menerkeun cukang anu kabawa palid harita. Nya di walungan eta pisan ayana nagara siluman oray teh nu kasebut nagara Sedong Kancana, nagara asalna Pangeran Atanapi Raden Kalaweling. Kocap di nagara Sedong Kancana harita keur aya raramean anu rongkah di alun-alun karaton Kacidah Hegarna tur Sukabungahna ku para rahayat-rahayat nagara Sedong Kancana anu milu bunga ku kaayaan harita ari nu nyababkeun kabungahna teu aya lain harita teh pangantenan nana atawa kawinanana Raden Kalaweling harita anu ngadahup ka putri geulis Campernik ti bangsa manusia pilihanana Raden Kalaweling harita. Ratu Manik Kancana oge harita katingali aya di alun-alun dikawal ku papatih anu satia nyaeta Ki Barud teh. Ratu ngadawuh ka Ki Barud, Paman Patih, sumuhun timbalan Gusti Ratu. Paman ngantos kana timbalan salira Gusti Ratu. Kumaha pangamanan ti tapel wates geus ditingkatkeun Paman? Soalna pirasat kaula mah baris aya anu daratang ka nagara urang teh Paman. Parantos ku Paman, parantos dipiwarang kagulang-gulang tur ponggawa karajaan kanggo ngajagi di tapel wates mah. Alus ari kitu mah Paman. Ngan omat mun ayana naon kudu buru-buru raporan ka kaula. Soalna ieu mah masalah gede nu baris tumiba ka nagara urang. Ulah tina nyumponana kahayang anak kaula nyaeta Raden Kalaweling anu keukeuh hayang ngawin anak ti bangsa manusia Paman. Sumuhun dawuh Gusti Ratu. Saparantos tapel wates ku Gusti Ratu dipaparin panyarang janten ngagampilkeun pikeun para patugas tiasa uninga sareng milih-milih mana tatamu undangan pernikahan Raden Kalaweling teh sareng mana musuh anu nyusup nu baris ngacaukeun. Kitu tembalna atanapi dawuhanana
patih kibarut karatuna. Tah ayeuna kaula rek balik deui ka Paseban pikeun nyambut para tatamu anu nyumponan kana pangunang kaula dina acara kawinan anak kaula nyaeta Raden Kalaweling. Sok paman mah di dieu we talingakeun di dieu bisi aya nanaon, bisi aya siku si wulu-wulu, bisi aya mau ngamuk gajah mata, sok petakeun di dieu jaga buru-buru laporan ka kaula nya paman. Subuhun mangga dawuh timbalan Gusti Ratu ku paman baris dilaksanakeun. Harita di bale Paseban karaton keur rame ku tetamu nu datang dina kaayaan dina karyaan pernikahanana Raden Kalaweling nu ngadahup ka hiji putri geulis ti bangsa manusa nyaeta Nyi Ulansari tea anakna Juragan Karya. Raden Kalaweling katingali poremna kacidabungaheunana pisan kusabab kahayangna sala ieu geus kacumponan hayang kawin ka bangsa manusa. Ngan beda jauh jeung poremna panganten awewe anu pasemona katingali kosong molongpong nya sanajan katingali geulis oge tapi hilang pamor, hilang cahaya kusabab pamenteuna datar teu aya ngagambarkeun kagumbiraan oge kasedih deul ibarat boneka lempeng-lempeng weh poremna teh. Tapi sanajan kitu teu ngurangan kana kabungahna Raden Kalaweling harita kusabab pamikirna Raden Kalaweling eta mah masalah waktu hungkul engke ge lamun geus lila aya di nagarana nya aya di nagarana mah baris biasa deui eta Nyi Ulansari teh baris narima kana kanyataan dikawin ku jurig siluman oray. Di antara raramean para tatamu, ramena para tatamu jeung pairing gisikna bangsa siluman, harita nu keur suka bungah dina hajatan aya 2 jalma anu keur ulu biung kana bagian perdapuran. Lamun zaman kiwari mah bagian catering meuleunya. Nu hiji eta teh lalaki nu rada pendek busekel keur meulahan suluh. Nu hiji deui mah masih keneh ngora. Hiji jajaka anu kawilang hade rupa tur gagah. Keur purah ungkut angkat nu berat-berat mantuan Biiyam salaku jedot kapercayaanna ti bangsa manusa anu dipercaya ku ratu eta nagara siluman lamun aya hajatan sakumaha anu diheula hajatan pertama ngawinkeun anakna anu kadua tea. Sakumaha bareto basa arhasan keur kasasar ka eta negara terus mantuan oge di eta hajatan purah mantuan Biiyam salaku jedod anu dipanggil ti bangsa manusia pikeun negara sadong. Bedana ayeuna mah eueuh Ki Burahol anu nalingakeun anu ngamandoran di dapur kusabab Ki Burahol ayeuna mah dibere tugas salaku kuncen wewengkon eta sekitaran daerah Walungan dan Caoray jang nalingakeun nya di daerah wewengkon manehna gitu tah daerah anu dikuncenan ku Ki Burahol nyaeta Ki Burahol teh anu cicingna di lembur Rancaoray pelebah perbatasan Walungan Rancaoray jeung kuetanan akuleunana lembur Jatiwangi lembuna ke arasan Bareto. Pikeun ngajaga jeung nalingakeun eta wilayah bisi aya jalma anu kumawani ngulampeng ka eta wewengkon bisi
aya jalma anu rek asup ka eta nagara tanpa izin, bisi aya anu rek nyieun naon-naon peta anu bisa ngacaokeun atawa ngaganggu kana acara anu kelumangsung di negara sedong kancana. Kitu tugasna anu diemban ti Ratu Siluman Oray manika weling kancana harita ka Kiburaho. Sakumaha harita biiam tutah titah ka Alhasan, kitu deui kiwari ayeuna oge sarua. Biiam oge butuh anu mantuan jang ungkut angkat jang meulahan suluh. Bedana baheula mah digawekeun ku Alhasan hungkul sorangan, ayeuna mah ku duaan. Eta dua jalma anu mantuan biiam teh aya perbedaan jeung Alhasan Bareto. Pun Alhasan Bareto mah kasasar istilah nama terus dititah ku ratu pikeun mantuan biiam. Tapi mun dua jalma nu kiwari aya di dapur mah lain kasasar. Eta jalma teh teu aya lian atawa teu aya sanes iwal ti Den Angga jeung badegana nyaeta Mang Oyon teh. Kumaha tah pamirsa sadayana geuningan Den Angga jeung Mang Oyon geus aya di negara sedong kancana anu diratuan ku Ratu Manik Kancana teh kitu tah pamirsa sadayana. Pikeun nganyahokeun asal usulna kumaha tah Den Angga jol aya di dinya eta nagara mantuan kana kawinan Raden Kawawaling. Ieu carita ke urang ngajengkeun deui aya mah urang tundah heula dugi ka dieu. Ieu carita dikawin jurig dina bagian anu ka-18 na. Mudah-mudahan insyaallah enjing antar bepageto kumang tetep walaupun ada alat oge diusahakeun terus mang isalama diteraskeun ieu nyusun acara dongeng walaupun lambatnya teh tiasa tiap dinten nyusun ieu dongeng gitu dah kumargi pamirsa. Keslangku kasibukan nu sanes mah nyusunna tanpa ngarang ieu dongeng teh kanggo imajinasina teh teu gampil gitu tanya kumargi kaganggu ka itu ka dieu kudu ka ditu kedah ka dieu gitu janten sarinehna mang nembe nyeraskeun hanca ieu carios dongeng ngumpulkeun imajinasi kanggo neraskeun carios ieu dongeng kumargi ieu ngarangna ngadadak kitu tah pamirsa sadayana. Sakitu panginten pamirsa sadayana carios di kawin jurig kanggo dinten ayeuna kumangka pihak haturkeun ka pamirsa urang teu dihandelem hieum urang tunda dihanjuang siang panti nyokot ninggalkeun insyaallah enjing urang samper deui ieu carios dongeng lajenganana. Hapunten ti emang selaku admin oge pengarang ieu dongeng hapunten segala kalepatan sareng kakiranganana mangulut diri heula. Mudah-mudahan urang sadayana dipapaeun ku Allah kesehatan sehingga tiasa patah panglawuh deui dina raraga medar hiburan acara kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Mangundur diri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga